Iya, kembali lagi bersama kita di acara Ngos-Ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun. Pakai bubukan, Iya, pakai oke. salam. Masih bersama kami di acara Ngos-Ngosan, ngobrol ngoceh sana sini. Ngobrol ngoceh sana sini. Ngobrol ngoceh sana sini. Para dedengos yang budiman, Jadi. balik lagi di hari Kamis yang ceria ini. Oke. Kita di ngos-ngosan. Di Kamis ceria. Mungkin ini jadi teman para yang sudah halal suami istri sebelum berperang di malam harinya nonton kita dulu iya. gitu ya. Iya, betul, Mungkin betul. agak kesel gitu tenggar-tenggarin sama majikan atau naon. Betul. Betul ya. Seperti di Cicadas itu ya. Iya, ya Allah Akbar. Ini untuk para yang halal ya, yang halal. Kalau yang semi halal tunangan juga boleh tuh. Iya. Jangan lupa dulu untuk para dedengos Hah? di klik subscribe-nya, Oke. dicentang itu loncengnya, di-share, Dan di like juga. iya, di komen, ya masukkan kritik dan sarannya Oke. untuk agar kita menjadi lebih baik. Nah, atau juga barangkali ada produk-produk yang mau notice kita gitu ya, yang Iya, mau oke. disebarluaskan. Oh, boleh. Boleh, Kita boleh. sangat terbuka sekali gitu. Kita sangat lamun istilah mah panto unggal poe tara nutup. Oke. Terbuka untuk halayak ramai. Teuing pantoan Teuing pantuan dacan anggeus gitu ya. Sok boleh datang ke sini bisi boga produk anu karek aranyarnya hayang disebarluaskeun. Subscriber geus loba. Ya. Betul. Ulah sieun. Viewer geus Viewer lumayan gitu. Tambah lumayan teh ya. Jadi di ngos-ngosan hari ini kita akan bahas apa, San? Kita masih dalam rangka Lebaran, dalam rangka puasa dan Ini hari- menjelang akhir-akhir. menjelang akhir-akhir akhir lebaran. kita akan membahas tentang mudik. Mudik. Ya. Mudik itu menjadi rutinitas rutinitas tahunan. tahunan. Oh, mudik itu. Bagi orang-orang yang merantau ke luar kota atau luar daerah atau luar pulau, Jakarta mereka- biasanya kosong, Jakarta ya? itu kosong, melongkong. Karena pada ke Jawa pulang. Dan Subang pasti ramai karena Nah, biasanya orang Jakarta beralih ke Subang. Betul. Pasca mudik juga biasanya sanak saudara itu selalu dibawa ke Jakarta. Nah, pas kamu mudik teh harus balik. Jadi Jakarta makin penuh. Puas gitu. Untuk para dedengos yang mudik, hati-hati di jalan, Nah. cek kendaraannya. Nah, Barangkali olinya belum direm. Belum diganti. Bilang kok ori di rem. Olinya belum diganti, remnya belum diservis juga ya. Mesinnya ya di tune up dulu lah. Atau di quarter gitu, dikorek-korek bebas gitu. Yang penting safety riding, oke? Oke. Untuk yang harap yang mudik juga ini membawa barang-barang seperlunya. Nah, gitu. Ulah angka ribung ting, pada bahasa orang Sunda namanya. Jangan terlalu banyak dibawa. Asa uing balik. Yang penting uangnya aja yang bawa banyak. Nah, gitu. Ulah asa urang balik di kota babawaan hayang katingali ku dulur. Widih, cenah mudik segala babawaan padahal teu pira mau opak kungkul. Heuh jang naon nyieun ge loba meuli teu mah iyoh loba lah. Kudu mau di Jakarta gitu nya. Nu Iya. penting mah tadi saur Pak Mobil teh duitna. Jeung raga urang tepi ka lembur. Nah, benar. Tapi lebih baik juga kita menggunakan kendaraan umum Nah. agar tidak terlalu padat lah di gitu, jalan. nyaman oge nya. Iya. Biasa kita tidur gitu istirahat di mobil istirahat. atau di kendaraan umum. Biar fit ketemu sanak saudara Nah, ya gitu. di lembur. Dan biar fit juga pas sholat Idul Fitrinya. Gitu. Jangan sampai apalagi ini khusus ke tukang sound bila nanti di alun-alun sholat Id jangan sampai sound sistemnya mati. Nah, kok mau ngaguik mah kagak bersolat. Bismillah wik naon cenah. Karena kan itu jaraknya jauh ya, lebar, panjang. Nanti imamnya udah sujud belum kedengeran ke belakang. Tuh, serba-serbi mudik lah gitu nya. Nya, serba-serbi mudik biasanya lamun dinu mudik didinya kungsi mudik teh ngalaman mudik teh. Acan rasaan mah euy. Urang mah alhamdulillah mudikna jauh. Kemana? Karena Mitoha oge jauh. Di mana? Di Bandung. Alah sajauh-jauh dari Bandung kan sajam gitu bisa. Tapi aya babaturan urang. Manehna mudiknya jauh wae. Wah, Bener. mudikna jauh wae. Mudiknya jauh gitu lain Subang Bandung atau Jakarta. Sugan teh mudikna jauh wae teh gonta-ganti gitu. Gerang ku pamajikanna loba henteu. Jadi perjalanan jauh maksudnya gitu. Buat urang deket. Baturan deket. Urang tanya wae nya. Kan dia
Pemudik. Sok kadela pemudik. Waduh, oh iya. Idih. Ini rek mudik. Rek Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Nitip. Waduh, macan mangkat euy. Rek balik. Oh. Tiup, Batur tiup. mah geus mangkat ieu karek balik nah. Apaan ngahulakeun ieu mah? Mahalakeun kumaha? sudah. Oh batur macan usum ieu mah geus balik. Geus mudik. Jadi ayeuna teh geus balik deui kumaha? Waduh. Ka mana teh ayeuna mudik teh rek ka mana? Gawe ke lembur. Jauh lain. Heeh, Oh, ayeuna ieu teh beres mudik. beres mudik. Batur mah mararudik lin ayeuna teh. Ai urang biasa gawe deui pan. Oh. Aisyah kamari teh pengalaman pas mudik kumaha euy? Jadi kieu. Enggak boleh timbul irung. Ting debu-debu beracun gitu di jalan. Ah biasa ri ieu mah pan polusi, Bener. Tas sugan kendaraan. ke aya ieu nya aya iklan produk pembersih wajah Nah, ka pemudik. Sugan Boleh Sugan. tah. Cocok eta cocok, bener. ku semen beureum. Aya kitu semen beureum. Oh, aing bata. Kumaha di dinya keur basa mudik kamari pengalaman euy. Cik berbagi ke para dengos supaya kan di dinya mah geus leuwih teh heula. Tah itu mah pan acan para dengos mah. Jadi kamari mah ieu pan non keur di lembur ya. Alah cing teh bulan puasa teh can boga wae ya keur lebaran bak lebaran. Heeh. Ah mudik we ka kota. Kumaha ieu teh? Apaan biasa lagi di lembur. Jol ka kota heula. Lah ka kota we heula. Menang bebeunang. Alhamdulillah. Ah, aya rezeki mah nya. Aya rezeki masa sieun sabeunyereun. Saya ngeban simut Ieu we mah mah aya. lain maksudna teh tips berkendaraan Nah, gitu. gitu. Supaya safety riding teh. Apaan lamun di nu gamer teh mah didinya pro pisan kana mudik teh mun kitu nya. Nah, gitu. Terus pengalaman pan geus loba Pengalaman. pisan dina mudik. Naon halang rintangna di nu mudik di jalan gitu serba-serbina tunduh. Biasana anu jadi piambekeun lamun keur di jalan kumaha tah? Naon? Ku macetna atau kunaonna? Sebenarnya lain ku macetna. Naon? Ku tunduh. Ubar heuh. Oh, ubar teh Tunduh mah. ubar naon hiji? Tah jadi lamun Hes. keur berkendaraan tunduh yo kuat pisan mending eureun Mending Tong eureun. maksakeun. Bener, Maksakeun. bener. Nah, Kita mah rek ngagoler heula rek 1 menit 2 menit rek sajam 2 jam Bener. penting di Tapi da urang mah tara euy kan berkendara tunduh gitu. tara kumaha Tara. Tara can kungsi gitu. Oh, tanggung sih. Can kungsi. ari nunutan mah sering meureunna Paling nundutan. tunduh mah teh nya Tunduh mah teu ngan jo ngalenyap teh eling. Jol gogorosakannya kasih sih kana jukut. Adi dinya mun pengalaman bae lah teu kudu mudik wae, dulu motor we Nya misalkan. paling heueuh nya nu jadi eta mah tunduh. Itu jeung nu aral mah kadang aya nu mudiknya kad jigan pembalap geuning. Sok serepet yang gara-gara balik padahal ka mana kayak bakal tepi gitu. Jaba bebawaan nya. Bawaan kadang Hari komo segala dibawa. segala dibawa ganas naon dodol dibawaan lah segala gitu. Tapi kan ka diuk ge tempat diuk sorangan ge pabelit jurus. tah Malahan amun teu main sok ditambahan ku awi katukang geuning. Tadinya. Tah eta euy kreatifna Bener bangsa ya, urang teh. bangsa ya. urang. Sok aya wae kitu. aya wae Teu mahi tambahan ku awi. Tamae tambahan ku awi. Pakbor eueuh ganti ku daun Behal cau. teh. Pakbor ku daun cau. Pakbor ku daun cau. Bangsa urang gitu. Ngan ngerem teu ku cokor bener motor mah gancang teuing. Nah, kan ku sendal kan bangkeun. Gitu. Aduh. Tah eta lamun tunduh sakali deui ka para dedengos mending malipir we lah. Da jigana mah loba tempat peristirahatan Loba, ai rest usum area gitu nya. mudik ieu mah nya. Komo ayeuna mah kan aya ieu naon teh istilahna rilis di pemerintah yen tol Cipali teh kan bakal sajalurkeun. Jalur arah Ka Jawa balik, teh. Oh, arah ka Jawa. Jadi tah ieu teh lintasan ieu tah khususna Pantura Indramayu, jalan arteri eta lah Subang, Kalijati, Cipeundeuh jadinya jigana bakal pinuh gitu. Oh. Ku nu ti Mobil-mobil arah di ditu arah- ka Merak. Ya, di arah Jawa ka Meraknya. Dan jeung pampana mah hati-hati ka pengendara roda 2 sih intina mah nu riskan mah. Ya, roda Pampana dua. ka Badung saeutik pasti oleng. Nah, gitu. Sakira tunduh nya geus hare. Terus Roda duanya. roda Mun dua. tilu mah becanya. Jangan beca atau bajai moal. moal maksakeun lah Moal moal maksakeun. maksakeun Kemudian kanu bajai panasnya bujur mun oh. Gandeng ongko. Aya kana kitu bajai. Aya bener ningali mah gitu. Tong calangap-calangap aya weuh. aya Gitu. Lain aing bajai kumaha mituna nya bisa jual aya. Teuing atuh nya. jadi jieun umurna aya nu nyieun Heuh kreatif bangsa urang pan begitu ge. Apaan ti India bajai mah. Merekna teh Vespa eta teh aya bajai. Nu bener. Heeh. Bajainya bajai bener.
Vespa na bajai gitu, pan Vespa teh aya PX, aya Super, aya naon? bajai nya. Aya bajai. Kenapa jadi tilunya? Bana apa ditambahan? Dikurangan mah hiji atuh. Tapi Tambahan hiji aja sirkus mana hiji gitu. Enggak bosan ya. Nah gitu, tapi lebih ngeunaheun mah make kendaraan umum lah ayeuna mah. Tah, Najan istilahna ongkos naik setik. Gitu, nah. Urang geus teu kudu mayar tol sabaraha kali, ngisian bensin sabaraha kali, lebih hemat lah. Nyaman gitu bisa. aya plusna Heeh. bisa tibrasare gitu. Ah, gitu. Kalau mat ulah teu berat teuing. Bisa kalabasan ya. Kalabasan atuh bisa aya copet gitu. Jelema-jelema kan Yang penting mah hati-hati lah. hati-hati komo ke lebaran baru tuh duit sasaha ge gitu. bener. Tong boro jelema bager, jelema teu bager ge heuh butuh. Gitu kan pi duiteun teh mantakna hati-hati lah ka kabeh. Ai lebaran mah anu tadi teu usum ge jadi jauh usum wae. Bener ya usum. Tong boroning masalah pangabutuh pan ayeuna ai urang di lembur teh sok aramprok jeung jelema aranyar. Dan nu tadina ti karota teh datang gitu. Mau awena gitu. Mau awena. Kadang marangkat sorangan balik jadi duaan, jadi tiluan kayak gitu. Gitu. Bener. Teu arapa kawin daerahnya. Nah, jual baru ke budak kok gitu. Nya apa meureunna urang na bae nu teu. Nah, gitu. Nu penting mah silaturahmi. Nah, Bener. Tah eta. Ai masalah mudik nama sebenarnya mah aya wae biayana meureun. Nah. Neh, henteu wae nya. ulah Kayak- maksa nyam injem lah. Nah, ulah maksa. Mus kanu unyam injem deui wae. Ieu jurusanna geus kanu unyam injem bener. Pinjam hayo ulah. Aduh. Segala macam aya nama jadi injeman Tah, ayeuna mah bener euy. Ya itu nama. Nah naon ayeuna mah kan ayeuna mah lah istilahna tong boroning silaturahmi anu jadi gampang teh. Ngeredit we jadi gampang. Bener. Ayeuna mah kredit online teh gitu nya. Hmm. Sloba kredit online ge. Wah. Anu jadi 0 DP. 0 DP teh ya. Bener. Bener. Ngarusak mah eta. Cerdas ya. Jadi Tah eta teh lamun urang telat mayar teh anu ditelepon teh nu aya dinu kontak HP urang di teleponan teh. Maranehanan teh. Oh itu teh kepenaknya. Kapenak atuh ayeuna mah teknologi teh. teknologi teh. Teknologi. Urang harita tengah peuting Janari maju ka Janari anu nelpon teuing saha mah nomorna ge teh apa sing horeng eta kenal sama Isyar Meureun aya Haris. nu nganyuk itu meureun di nu Tah gitu. list kontak kontak teh. teh. Dinu kontak teh anu nganyuk. Teh gara-gara baheula gitu ngasupkeun nomor KTP teh kanu kartu Heeh, pan anu mah kan nomor KTP hiji nomor HP teh tilu nomor HP tah eta ngaruhna teh ka dinya. Jadi Jadi kanu mengurangi mudik kriminalitas segala mah. tah eta Gampang segala. Heuh gitu meureun nya bahasa anu mudik mah. nya inti nama Hati-hati. hati-hati. Bener. Kedua anu nganggo kendaraan pribadi meureun tong hilap dicek heula kendaraanana. kudu. Olina digentos, bana pamigundul dijeberigan. Nganggo wig we. Sampai serno anyar hese gitu. Kamu kalau dipulkanisir mah semua mau tereh-tereh lah gitu nya. Rem anu entos bebeuritan eta di Oh, cekit-cekit gitu. tah gitu pan eta teh beak cakram ieu di servis lah. Atuh anu tunduh malipir heula nyisi. Atuh anu henteu mudik nya kitu teh we meureun sabar heula we atuh. Da silaturahmi mah henteu wae kudu keur lebaran meureun nanti. Tiasa video call Ah, ya nama. eta, ya nama. Teknologi. Teknologi. WhatsApp oke video call geus bisa Bisa ya. opatan. Opatan ya nama. Ayeuna mah. Salat berjamaah ge tiasa sih nama ieu mah nya. Di nu naon? Video call. Imam di mana bener gitu. Iya. Makmum di mana? Ya. gitu. Bener. Teknologi. Mana Teknologi. eta lamun perbah delay kumaha euy atawa disconnecting teh dingannya. Ya nungguan wayahna ada makmum ngaranna Kita amin rasa ada. Imam teh kumaha teh? Ngareret kan apa eta lah disconnecting. Kumaha ini? Ku botaan telah habis. Nah, begitu sakitu wae ka para dedengos anu gaduh pengalaman nuju mudik mana manawi bade nge-share mangga di kolom komentar. Mohon. Tong hilap di-sharekeun oge videona, ditonton, di-like, di-komen, di-subscribe. Sebarkeun di WhatsApp keluarganya. Ya. Pasti ramai ke rek ieu mah. Nobar gitu. Nobar. Layar tangcep. Sakitu wae ti sim kuring duaan tiluan ayeuna mah masih di ngos-ngosan ngobrol Ngoceh. sana sini. Ya. Ya. Hei kawan, Masih kemarin nonton kita di sini, di mana? ngobrol sana sini, ngos-ngosan